hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi naf'an mubarakan lana wa lidhika linnasi ajma'in. Halaman 21. Ta'allamul ilma wa'malu bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'malu bihi. Ta'allamu kudu ngaraji aranjeun kabeh al ilma kana ilmu, wa'malu jeung kudu ngamalkeun aranjeun kabeh bihi kana ieu ilmu. Wa qala sareng ngadawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu kudu ngaji aranjeun kabeh al ilma kana ilmu, wa kunu jeung kudu bukti aranjeun kabeh min ahlihi eta ti golongan ahli ilmu. Wa qala sareng ngandika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuzanu bakal ditimbang yaumal qiyamati dina dintenan kiamah naon midadul ulama'i tintana para ulama, wadammus syuhada'i jeung darahna para syuhada. Wa qala sareng ngadawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ubida teu pati-pati disembah saha Allahu Gusti Allah bisyai'in kalawan hiji perkara afdola nu langkung utami min fikhin tina paham biddini dina agama. Wala faqihu jeung yakin ari ahli fikih, wahidun anu sahiji, asyaddu eta leuwih banget leuwih berat ala syaitoni kasetan min alfi abidin tinimbang 1000 tukang ibadah. Cobi tingali kupingkeun teu nyana kitab. Nu kahiji wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'malu bihi. Dawuh Rasul nu salajengna ngeunaan tina kaunggulan ilmu, kaunggulan para ulama sareng kaunggulan
ngaji jeung ngawurukan ilmu. Dawuh mantena pek geura ngaraos haridep sadayana kana ilmu agama oge ilmu dari gama. Wa'malu bihi ngan kade tong hilap amalkeun naon anu parantos dipilarian. Sabab urang lain rek numpuk-numpuk pangarti wungkul tapi rek ngamalkeun kana nu tos dipilarian ku urang nyaeta ilmu. Nu kadua dawuh Rasul ta'allamul ilma wa kunu min ahlihi. Pek geura ngaraos jeung kade hidup sadaya kudu kaasupkeun ahli ilmu. Nu janten patarosan nu kumaha ari nu disebat ahlul ilmi. Di antawis karakteristik atanapi ciri-ciri jalmi nu kagolongkeun ahli ilmu, dongkap ka tempatna disarengan ku tanginas sumanget. Eta kahiji ciri ahli ilmu. Nu kadua dongkap di tempat sok sanaos kantos nguping nu didugikeun. Ceuk paripaosna geus 1000 kali ngupingkeun ieu hadis teh. Tapi nalika ngupingkeunana jiga anu pangheulana jiga waktu mimiti urang ngupingkeun. Asa aneh padahal geus pernah kaaji, geus pernah kabaca hadis ieu teh. Tapi nalika ngupingkeun jiga mimiti nguping we kitu. Ta eta ciri kadua ahli ilmu. Jadi sabada urang ngaos kana mang pirang-pirang ilmu, paksakeun urang teh hoyong janten ahli ilmu. Nu katilu yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damu syuhada. Engke sabada ba'ats hari ba'ats teh urang dihudangkeun deui ti alam kubur. Ceuk Rasul engke tinta nu dipake nulis, tinta na para ulama bakal dibandingkeun jeung bakal ditimbang sarta getihna para syuhada. Ieu nu gaduh katerangan kahandapna aya Kanzul Amal. Wa akhrajahu Ibnu Abdil Barri fi Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlihi min hadisi Abi Darda. Engke dina dintenan kiamah bakal ditimbang antawis tintana para ulama sareng getihna para syuhada. Ternyata nu paling unggul di antara dua timbangan eta, timbangan tinta para ulama ngelehkeun getihna para syuhada. Makana dugi kawangkid ieu sok sanaos musannif kitabna parantos tiparayun ka alam barzah, tapi tetep we ku urang teh diaos. Sapertoskeun conto Sapina, Tijan, Jurmiyah. Urang kadang kawis teu uning pupusna musannif duka taun sabaraha. Tapi dugi wangkid ieu
urang masih keneh maos kana karyana, masih keneh ngaos kana kitabna. Cobi bayangkeun ku hidup setiap pasantren aya santrian contohna teh. Sedengkeun pasantren di Indonesia ratusan ribu. Data terakhir dikempelkeun jumlah santri teu kurang tina 4 juta jiwa. Santri sa Indonesia tah. Jalma nu sakitu reana sadayana ngaos kana kitab susunan para ulama. Bade teu kumaha ngunggulan getih para syuhada. Di dunia keneh oge parantos katawis unggulna tinta para ulama. Makana di mana hidup bade ngantunkeun hiji tempat atanapi engke geus kolot sahanu nyaho urang maot teuing iraha tah patarosanana rek ninggalkeun naon di hiji tempat nu rek ditinggalkeun rek ninggalkeun naon urang di alam dunia. Lamun nyieun karya jiga ulama teu bisa, makana cengcelengan kaalusan ku kalakuan nyalira bakal dikenang ku batur teh. Mesing urang teu boga karya oge. Sabab urangna sae akhlakna, sae tata kramana dikenang ku batur. Ayeuna moal kabayang hidup masih kene jadi santri 10 tahun kemudian we. Ente datang deui ka dieu alumnian. Ari ngaran-ngaran geus ngaliung alumni jeung alumni ngadongengkeun kumaha keur mondokna. Pasti terkenang kan. Anu konyol dikenang ku konyolna, nu pinter kakenal ku pinterna, nu bageur kakenal ku bageurna. Jadi padahal karya mah teu boga, tapi kalakuan gaduh masing-masing dikenang eta di dunia keneh oge gitu. Ta cara contoh kecil sapertos kitu. Syukur saupami urang tiasa sapertos musannifil kutub anu masihan manfaat kanggo urang sadayana dugi ka waktos ayeuna. Padahal geus ratusan tahun kitab nu diaji ku urang di ieu pasantren. Tapi tetep depi ka waktu ayeuna masih keneh diaos. Paingan dina hadis Rasul nu sanes aya bahasa jalmi nu pangsaena teh jalmi nu manfaat kanggo jalmi nu sanes. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Urang mere manfaatna rek ti belah mana ye? Milih naha nyieun karya, naha nembongkeun kalakuan nu sae. Milih urang rek nu mana? Urang mere manfaat ka jalmi nu sanes. Nu kaopat ma'ubidallahu bi syai'in afdhala min fikhin fid dini wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Tepati-pati Allah disembah kalawan hiji perkara nu leuwih utama tinimbang paham kana ilmu agama. Jeung tinangto seorang ahli fikih berat ngagodana pikeun setan teh. Kieu urang apal Allah teh anu disembah. Urang uninga sifat nu wajib di Allah teh 20 wujud kidambako nepi ka mutakaliman. Urang uninga sidik amanah tabligh patonah teh sifat nu wajib di para rasul.
cindekna aqaidul iman nu 50 teh apal. Cik apal eta ladang saha jeung ladang kumaha. Salit ageungna ladang urang cicing di pangaosan aya nu ngawurukan urangna diwurukan. Tina naon sumberna? Karyana para ulama. Minimal meureun tijan-tijan wae mah wawuh NTT. Tah bisa bener patekadan salamet dunia jeung akhirat. Urang teh ladang karyana para ulama. Ladang diwurukan ku para guru. Mun eueuh tijan we sok. Lamun teu wawuh aja jeung tijan rek ti mana apal wujud kidam bako. Makana setan ya setan. Aya setan aya. Tah si setan mah ngagoda jalma teh teu eureun. Reka santri, reka kiaina, reka masyarakatna, reka pejabatna, reka rakyatna, setan mah teu eureun ngagodana. Lamun dibundang banding hidup jadi ahli ilmu misalkeun teh. Amin gitu. Saurang ahli ilmu leuwih dipikasieun ku setan tinimbang 1000 nu tukang ibadah tanpa dasar ilmu. Nah, jadi jalma pinter dina masalah agama teh serabeun sieunun setan teh gitu. Bahkan dibandingkeun oge jeung abid jeung jalma tukang ibadah nu teu berlandaskan ilmu. Tasieun keneh nu kitu. Kantos meureun ka kuping ku hidup sadayana dina hiji waktu aya setan asup ka masjid. Masjidna teh teuing Masjid Ummu Maryam, teuing masjid naon. Teu kacaritakeun judul masjidna. Contoh asup ka masjid ieu aya 2 jalma. Anu hiji keur salat jalma teh, nu hiji deui mah keur sare. Aya 2 santri, nu hiji keur sare, nu hiji keur salat. Setan teu daekeun asup ka jero masjid ieu. Begitu ditanya ku baladna, kunaon maneh euy make teu wani asup ka masjid eta, padahal ukur santri nu di jerona oge 2 urang, jaba aya nu sarean, nu salat mah ukur saurang. Ceuk babaturanna teh, ceuk setan anu embungeun asup ka masjid kuring lain serab jeung lain sieun kunu keur salat, tapi kuring serab jeung sieun ku jalma anu keur istirohah di eta tempat. Sabab nu keur istirohah eta jalma ahli ilmu tuh. Seuneun keneh ku ahli ilmu batan ku jalma nu keur salat. Tegesna anu ibadahna anu salatna henteu landasan kana ilmu. Tah nepi ka kitu kaunggulan ahli ilmu. Sok buka halaman 22. Wa qala sareng ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pingkeun ya, yasfa'u bakal nyapaatan. Da kunu sambara oge bakal kaudag Sundana, mantak di alon-alon oge ngahaja meh kaudag, nu nulis kaudag, nu ngalogat kaudag. Teu kudu ngilu rame. Cekap kupingkeun sareng saratos sakitu tugas hidup mah. Yasfa'u bakal nyapaatan yaumal qiyamati dina dintenan kiamat saha salah satun 3 golongan.
tilu golongan nu bakal nyapaatannya. Saha nu tilu golongan teh? Hiji, al anbiya'u tegesna para nabi. Summal ulama'u nu kadua para ulama. Summas syuhada'u nu katilu para syuhada. Tilu golongan nu bakal nyapaatan: hiji para nabi, dua para ulama, tilu para syuhada. Taya katerangan teh seueur redaksina jeung referensina. Sakumaha nu aya dina catatanana di handap. Aya dina kitab Al-Jami'ul Lati. Oge ieu hadis teh dikaluarkeun ku Imam Ibnu Majah. Katampitina hadisna Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tiasa dipertanggalwalerkeun ieu hadis. Saur Rasul tilu golongan nu bakal nyapaatan dina poe kiamat. Para nabi jelas. Bahkan ya para nabi para rasul teu waka tiasa nyapaatan saupami Kangjeng Rasul teu acan diwidian ku Allah kanggo muka syafaat. Sabada Rasul diwidian ku Allah tiasa nyapaatan nembe para nabi nu sateu acana ti kawit Nabi Adam tiasa nyapaatan kanu janten umatna. Nu kadua aya deui sajabi para anbiya teh para ulama. Saha ari para ulama teh? Anu janten ahli waris ti para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Yen ulama teh pemegang warisan para nabi. Nu katilu para syuhada nu marawat syahid dina medan perang. Tingali urutanana. Hiji saha heula? Para nabi. Dua para ulama. Tilu cik tina urutan eta ku urang tiasa katawis sakumaha hadis nu sateu acana nu tertera dina halaman 20. Rasul teh kantos ngadawuh kieu. Ieu ti golongan ulama ya. Al alim wal muta'allim ka hadhihi min hadihi wa jama'a bainal musabbihah wallati taliha syarikani fil ajri wala khaira fi sairin nasi ba'du. Rasul ngibaratkeun jalma nu ngawurukan agama jeung jalma nu diwurukan kana agama sapertikeun curug jeung jajangkung dina pada dekeutna jeung dina pada sarua ganjaranan. Kemudian mana pangangkeun para nabi, pangangkeun rasul ka para ulama? Sakumaha hadis nu mafhum nembe nyaeta salah sawiosna al ulama'u warasatul anbiya. Yen para ulama teh janten pewarisna para nabi. Eta nunjukeun darajat nu paling tinggi sabada darajat kanabian nyaeta sahandapeun darajat kanabian nyaeta darajat para ulama. Mantak di dieu urutanana disebutna nomor kadua para nabi, para ulama sareng para syuhada. Ta eta catet ku urang nu bakal nyapaatan. Mantak sing hayang jadi ahli ilmu meh bisa nulungan batur kete. Atuh teu jadi ahli ilmu ge urang jadi jalma anu deukeut ka ahli ilmu ameh engke ka aku kitu.
ulah kalah nyumput di gerowan ku guru teh, ulah kalah kabur di gerowan teh, moal wawuh-wawuheun atuh guru ka urang. Kudu bangga lamun di sauran wae disebat nabi, kaabsen wae ku guru. Tadi akhirat ge bakal kitu. Da meureun nu inget teh kanu deukeut jeung kanu wawuh kitu. Nu bakal digerowan teh. Lajeng waruya sareng diriwayatkeun naon annal ulama sayaktosna para ulama yaumal kiamati dina dintenan kiamat eta ala manabiro luhureun pirang-pirang minbar dipasihan mimbar ke ku Allah dintenan kiamah para ulama min nurin tina cahaya. Ieu katerangan dicandak tina tadhkiratus sami wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim halaman 40. Sayaktosna para ulama dina dintenan kiamah ku Allah dipasihan mimbar anu didamel tina cahaya. Wah, kete guru urang teh ye cicing dina mimbar ngabsen meureun. Itu ye mana santri urang teu katempo-tempo di gerowan ku guru urang teh. Jang santri ka dieu. Ya Kang pali dieu. Neng ka dieu kitu teh di gerowan teh kitu. Percaya teu percaya bieu hadis nyarioskeun nu bakal nyapaatan teh di antawisna para ulama. Wana kola sareng mindahkeun atanapi ngutip bahasa urang. Saha al-Qadi Syekh Qadi Husainun tegesna Husain fi awali ta'liqatihi dina kawitan kitab ta'liqna annahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah ruwiya diriwayatkeun anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayaktosna nabi qala eta ngandika nabi man ahabbal ilma wal ulamaa lam tuktab alaihi khati'atu ayyama hayatihi. Man ari sajalma ahabba eta nu mika cinta ieu man al ilma kana ilmu wal ulamaa sareng cinta ka ulama lam tuktab tah moal ditulis alaihi pikeun ieu man naon khati'atuhu pirang-pirang kasalahan ieu man ayyama hayatihi dina pirang-pirang poe kahirupanana ieu man. Subhanallah. Urang mika cinta ka kana ilmu jeung ka ahli ilmu eta teh jadi wasilah kasalahan urang moal ditulis cenah kitu. Piraku teu kabita. Qala ngandika Syekh Qadi kaluhur Syekh Qadi aya. Qala ngandika Syekh Qadi waruwiya sareng diriwayatkeun
naon annahu sayaktosna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngandika Nabi man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfan nabiyyin pamang shalla khalfan nabiyyin faqad gufirolah man ari saha jalma shalla anu salat ieu man khalfa alimin dipengkeureun anu berilmu berarti alim nu jadi imam urang nu jadi makmum faka'annama shalla mangka kaya salat ieu man khalpan nabiyyin disapengkeureun nabi sapertoskeun urang ngamakmum ka nabi cenah eta teh paman mangka saha jalma sholanu salat man khalpan nabiyyin dipengkeureun nabi faqad gufiro mangka nyata dihampura sahalahu ieu man subhanallah. Dua kitab tu referensina Tadhkiratus Sami jeung Ta'liqatul Qadil Husain. Jalma berjamaah jeung alim saperti berjamaah jeung nabi, jalma nu berjamaah jeung nabi eta teh dihapunten kalepatanana. Sakitulah wallahu a'lam bishawab.